jadi suami takut istri. Ngek. Am sakeun nama ieu teh yeuh. Ari henteu aing pamajikan kan ngomong wae deui kudu ka sawah, aing kudu nempo ka sawah. Teuing saat teuing henteu sawahna ge yeuh. Kabah ditu deket beneran itu aing di tengah eta ieu mah janda. Bari ngesep bari harian janda kok aing teh ngalikeun pokona mah lah. Awak ku pamajikan teh hayo we ku kulutus wae ka ieu mah. Aing ka mana? Arek ka sawah. Arek ka sawah. Abah, jeung ka sawah mending urang nguseup lauk ka barana geus ngebendungan. Ngusap. Nguseup mending oge cukup mah ka sawah isukan aya di waktu. Memang kita aya waktu kan urang sieun dicarikan ku pamajikan kakek. Abah mah sieun sieun ku pamajikan geuning hirup teh. Nah kumaha kitu? Ku disieun ku pamajikan mending urang nguseup ceuk urang mah di ditu Abah. Ditungguhan bendungan teh imah janda. 2 janda. Komo kitu meureun pamajikan urang mah karek kitu oge cok di buruan wae kakek sia teh. Nguseup mah aya di urang bebeja mah geus macu wae ka pamajikan mah. Kudu kitu akana ieu mah. Apaan kana kanteran ka urangan kumaha tuh badan siap. Aduh baik keun ka perego kakek. Bae lah tong make mikiran pamajikan. Hayu urang nguseup jeung urang ayeuna keneh. Moal kakek sieun urang pamajikan sieun urang mah. Masih kana sieun ku pamajikan. Sieun bener kakek urang ku pamajikan teh. Banget aing mah sieun kana ku pamajikan yang Abah mah. Urang ada ngalieu deh ka pamajikan sabaraha teuing. Namun hayang namun hayang panjang jeung urang bebaskeun kana nguseup hayu daunna digawe osok kudu kitu ka pamajikan mesti ngajar keras. Memang eta ge urang teuing keras ka pamajikannya. Urang mah aduh sieun urang pamajikan moal kakek. Moal urang mah buat coba jeung maneh kadang nguseup kakek. Cian pisan urang pamajikan. Cian di kumaha dekat urang ka urang ka ditu. Anu teh kudu eta sagala teh. Ya lamun diganteran kumaha ka ditu pan urang keur nguseup. Sieun kakek daripada geus ngomong anya. Mung kakek mung anya mung. Mantog kakek. Aduh. Naon teh aku yakin hiburanana pisan. Hayo he dedengkun kitu ka sawah jor ka itu. Meuni hiburanana pisan sieun borangan ku pamajikan teh. Bodoh, anu kitu mah aduh jujur aya di urang arek mah buru ka dieu. Dicarekan Malaysia aing mun dicarekan mah ku pamajikan aing mun dicarekan mah. Abah mah dasar STI. Jadi suami takut istri. Ngek. Kakek. Ngek.